Jang, video itu nih teh euy. Malam minggu jebak. Aing mah. Lah, sugan atuh aya hidayah Joy. Sang kabeh landeh we yuk. Neangan. Ayo masukan mah. Oh, sebenarnya manuk ya isu kerek kontes manuk di mana orangnya. Yang ka mana ya kieu yeuh? Joy, orang balik ke atuh nya. Atuh, ya orang teh mah maneh lah mun aya duit teh nya. Nya. Oh, siap. Yuk. Jai, ka mana maneh? Ayo naon deh? Ieu isuk teh urang teh arek kontes. Terus Uga manuk teu kira-kira wayah kieu aya teu? manuk. Heeh, yang isuk urang kontes. Butuh pisan ayeuna. Aya duitna eueuh. Aya. Masalah duit mah. Butuh pisan ayeuna manuk. Manuk Heeh. diduiteun ya. Pentil buta ditipu ku aing. Aya manuk mah di babaturan aing. Manuk naon? Murai batu cenah jang kontes wah eta mah gacor pisan. Cik nembola barang orang, yuk anterkeun. Lah najis aya duitna eueuh. Aya ke ditransfer ke urang. Heeh atuh. Ini kan yuk. Hayang 10 juta cenah. Mau barang nembola yuk urang. Cicinget mana tungguan di dieu? Ai ka mana lah Oh, dia? urang mau manuk capek-capek mana ini? Tuh Jik bawa manuk na ayeuna kurang tungan di dia. Heeh atuh, tungguannya ulah ka mana nya? Tong lila tapi. Moal. Heeh. Diduiteun dia. Pentil buta ditipu ku aing. Ya teh lila pisan di anjing teh. Kudu tinggal hiji deui. Keur butuh duit ieu teh. Ngalilakeun wah. Jang. Aya piduiteun. Duit naon Joy? Ieu, aya nu butuheun manuk. Manuk ge eueuh we. Eueuh. Lah, make naon we? Penting mah di kurungan, saya tambah babari katipu ieu. Oh, besok bawa gua. Oh, gitu mah kayak lagi. Heeh. Ya tuh Joy make ieu we tuh. Sok gua, syukur. Aya duit emang lain. Sayang tuh. Anjing mana naon dia? Walah, si pentil buta mah. Sudah lemot ieu amun komputer mah Pentium hiji kan. Tuh tahu. Lemot. Sok masuk duluan. Aduh. Gitu. Make onta. Nah, geus kitu tah. Terus urang ini tuh lah kali teh nya. Jung. Heeh. Nah, pokoknya masuk itu nya ke orang nama. Lah, kayak ngajual kurung we nya. Heeh. Udah ontaan waktu jeung naon. Jung lah. Urang ini tuh aja. Oke ya. Doakeun ya. Siap, sok. Piduiteun. Alah, lila teuing si Sarjoy Bernard nya. Kemana heula di cenah? Wingan datang si Bernard ya euy. Ya bos ya, manuk ya. Lila teuing maneh. Udah jauh. Iya asli. Asli dong. Manuk naon? Urai batu. Ya ulah waka dibuka. Berarti penting mah sok inggiapeun bisi kalah mabung jeung isu kontes lin. Heeh. Tah. Duitna kumaha cash ditransfer? Transfer we. Sok atuh ya kana dana urang lembar biasa. Atuh. Halus pokokna mah ieu mah. Jadikan nilainya. Lah ulah waka dibuka. Tapi harga badan. Heeh. Bae lah 6,5 ngan isu ieu bukana nya. Heeh sok ditransfer ini ya, TP-nya tap ya. 6,5 bae-bae pada ka maneh urang mah. Tah, geus tah. Tujuh ya. Nunya. Nyangakeun manuk nanya sing obat teh. Ek dicenak pulang heula nya. Yuk. Deal lah tuh dia. Iya lah. Siap. Yuk. Juga itu. Waalaikumsalam. Sok kade nya. Sing meunang isuk. Asa curiga urang mah kasih Joy teh euy. Pilikan heula ah. Buka we ah heula ah. Katipu ya. Lain manuk ya mah ya. Aing mah rugi ya 6,5. Mana boneka euy. Aduh, si Joy teh kumaha nipu ka urang mah euy. 6,5 halayang aing. Bener cek si Ujang galon anjing 6,5. Hidayah mati mana we aya pentil buta nu katipu.